Urang hayang jadi waliullah teh aya sababaraha daerah nu kudu dilewati ku urang. Aya 7 daerah nu kudu dilewati ku urang. Lamun encan melewati 7 lembah, 7 jurang, mal diangkat jadi wali, ka jadi hukum mah 7 jurang. Jurang kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah di 7 eta lah dibentuk ku Allah jadi wali Allah, kakasih Allah. Deuk sahabat, mungkin pedagang, mungkin pemerintah, mungkin kiai, mungkin itu santri, asal melewati 7 jurang nyana berarti diangkat jadi wali. 7 jurang berarti kan guru pengorbanan. Jurang kahiji kiai, jurang kahiji jurang harapan jeung kahayang hawa. Eta bae jurang kahiji bae eta. Geus mulai gide gurang. Titah puasa bulan Ramadan mah fardu, encan sakumaha. Tapi titah puasa Rajab sunah kan ieu. Boga pikiran kieu, lah sunah ieu kan kitu kan. Kan gitu tuh sia seri kan. Emang teu karagap aing. Mulai jauh tah. Eta kakarak jurang hawa. Geus, nu puasa encan pugu. Dicek heula ku Gusti Allah. Siap puasa mah puasa, tapi kan mata mah teu dipuasaan Gusti. Ayo siap. Mata mah encan, berarti kahayangna kakarak tidak dahar minum jeung jima doang. Eta mah sia kuat tadinya. Tetapi mata mah kecan-kecan dia puasaan hawa tangara. Kahayang, harapan kahayang. Eta jurang pertama. Teu meunang manggih nu baheno. Make mah make tiung tapi di dieuna beulah kadeuleu jasa. Insyaallah. Sabelah susu nongtot. Sial teh goblok awewe mah sok anu kitu tolol. Atuh ceuk urang mah sakali make tiung ngrapetkeun mesin teu. Emang jurik meureunnya namanya. Mending nu ngorakene mah ieu kos urang. Eta si eta mah geus kolot. Teu kicep. Teu kicep sakumaha maca alif lam mim gitu. Malaikat keheran. Maca Quran sia mah heuai bae tapi leuy eta teh heuai. Berarti kan hayak harapan jeung hayangna gede keneh. Encan deuleu baju-baju, encan deuleu pakaian-pakaian, encan deuleu kendaraan-kendaraan. Putuskeun kahayang jeung harapan. Hiji bae Allah. Eta jurang pertama. Eta jurang pertama bae geus sakitu tah. Geus ampun. Sarua ampun, ampun. Ampun kajen teu jadi wali. Emang urang nyebutkeun wali, Syekh Maulana Hasanuddin wali, Syekh Syarif Hidayatullah wali, kitu Raden Fatah wali, Sunan Rahmat wali, Sunan Kalijaga wali, luar negeri wali. Luar biasa perjuangan anak nu mantak ti dieu ka Maroko, ti dieu ka Turki, ti dieu ka Uzbekistan, ti dieu ka Baghdad, pemancanagara, Mesir, atuh waliullah mu didatanganana. Beuh, ahli Allah anu geus ngaleupaskeun kahayang. Eta kakarak jurang kahiji. Jurang kahiji, urang geus teu kuat. Urang geus teu kuat jurang kahiji. Urang mantak teu kelat teh ka nyawana kumaha cenah kiai? Kieu. Ye badi. Sabenerna mah babari. Kuari mah ku Allah dibere babari. Ja urang hayang kendaraan, ja kuari mah asal aya KTP bae sakeuna. Heja babari sakeuna. Kapan niatna ge Allah Maha Uninga ieu lah, mbeuh budak make tauhid sagala. Ieu mah lah ngeureudit ge jang ngaji ieu. Cak Allah teh mending teu ngaji sia. Mending teu ngaji coba kuat mana? Bohong eta jelema hayang boga motor ngaji aju ngeureudit bohong. Lain ngajina mah ngan saminggu sakali, ai eta nu genep wae. Pake naon ku dia? Taya. Kahayang. Kahayang ieu urang harapan jeung kahayang hawa ngaranna jurang pertama. Masyaallah karim puasa ku puasana tapi geus ngahayal bae ti barang keneh. Karak hudang doang geus bebeja ka pamajikan. Neng, Bonteng Suri mah kan kuari karak hudang can ngisi-ngisi ngacan. Geus aya rencana tolol. Pati teh puasa teh ditapa. Tapi rencana sejuta rencana. Masyaallah. Ai eueuh Bonteng Suri mah kalapa ge masalah.
salah campuran ku roti atuh gitu. Melihat anak-anak kadang-kadang sirup sasilah. Geus. Nanya jam 5. Geus, neng, geus. Ai kopi mah ulah ditinggalkeun teh mah karesep. Geus 2. Atuh ya. Deuk kumaha ieu puasa. Nah, ieu tah jurang ka hiji bae hawa. Encan jurang ka-2, jurang ka-3, jurang ka-4, jurang ka-5, jurang ka-6. Nu mantak jelema carang nu diangkat jadi wali. Lantaran jurangna aya 7 jurang. Jurang kahiji hawa guys dipotong letter bae. Ulah aya kahayang selain perintah Allah titik. Ulah aya kahayang timbul ti diri urang ulah aya. Ulah aya kahayang selain Allah. Ulah aya ta ulah aya harapan kahayang selain Allah. Geus eta urang lamun buka teh mah. Ya Allah ya Rabb ya abdi buka sanes kahayang abdi Gusti. Tapi ieu urang dapur pemajikan ngaya-ayakeun tetep abdi insyaallah diperintah ku Gusti titah buka. Abdi rek buka sesuai jeung perintah Gusti bae supaya aya tanaga jang salat ka ditu. Seripit. Tende. Lokot deui. Siripit tapi peweh. Geus beak rujak, geus beak kopi disiripit teh bar. Ayo teh manis. Terakhir mah tuh teh putih biasa. Atuh teh mah lain nyiripit tuh kos gitu. Ieu keur carita, tapi urang emang urang mamakomna syariat hayu bae. Ieu mah keur carita, nu mantak jelema diangkat jadi waliullah lantaran jurang pertama Hawa. Galengitkeun Hawa emang kumaha? Hiji be ka Allah, masyaallah. Wahana. Jurang kedua jurang cinta. Ulah aya nu mahabbah. Jurang kedua ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah. Hiji ieu di ka Allah, Allah keur mantak jurang-jurang anu 7 teh fokusna ka Allah. Eta tadi jurang hawa nafsu eta emang kumaha gitu, teu berat-berat. Lamun lain urang tafakur jeung riyadhah mal bisa. Tafakur heula. Aku riyadhahan. Riyadhah teh ngajar nafsu. Awak geus sabaraha taun sia ngadahar daging. Jakos kitu bae kan. Sabaraha taun sia ngadahar panggang hayam. Jakos kitu bae kan. Teu bisa sia napaan daging jeung panggang hayam. Wayahna kuari. Anu kamari maneh ngeuneunahan daging, sop, opor jeung sajabana. Kuari mah kuari. Dikallokeun ku sia geus kolot. Sok. Geus sabaraha taun sia ngadahar rujak. Ayo. Geus sabaraha taun sia menikmati kopi. Geus sabaraha taun sia menikmati kadaharan-kadaharan wayahna. Tapaan ku sia riyadhah ngaran, tapaan. Didahayangna. Sok setik-setik nu kamari mah kudu ngada nginum kopi teh sagelas geus kuari mah setengah gelas ke sajam setengah gelas deui atuh tah mah saember siapa utapana sakali tah lamun urang teu bisa napaan ngariadohan atuh moal jadi wali-wali moal jadi wali setik moal bisa sekaligus moal da sakola ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 datang ka selesai. Atuh sarua ieu ge, kita tadi orang ngopi gelas, cuntang poneh teh cuntang gede. Nah, kuari cuntangna ganti, rada letik. Rada letik kuari geus bisa ieu, cuntangna ganti deui nu letik sekali. Kuari geus bisa nu letik teh. Nu letik cara di Mekah teh tah. Nah, cangkir di Mekah, ngan jajarkeun 5. Deuk kira harianona. Balik deui, aya letik padahana loba. Mal beres. Lamun teh dinasehatan urang moal bisa-bisa. Jurang pertama eta, ya Allah ya Rabb. Ulah jurang kadua lanan mahabbah. Jurang kadua mah geus leuwih spesifik deui. Leuwih mengkerucut maksudna, sebab ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah. Beuh pohara jasa. Ngan meureun hese lamun guru. Aya guru mah kan aya kieu atuh carana ieu kieu carana nuturkeun cara-cara ti guru mata kudu mursyid mata jelema norekat guruan geus moal wusul ilallah wusul ilal bupati ka jeung kumaha wusul ilal gubernur norekat ongkoh proposal ongkoh
atupan toja iya antara tarekat jeung proposal kudu masuk hayang seuri kiai anu manorekat teh hebat ngora keneh oh jeung bener ai praktek kadenge beuh ieu cenah ieu pesantren anu masyaallah kiai tah tanda tanganan gitu ji pada teh tarekat tai pedol sero cenah aya di tarekat mah jalan khusus dulluni ala aqrabit turuq ilallah tuduhkeun abdi pangdeket-deket jalan ka Allah coba ai jalan syariat mah jalan jauh milipit jauh kadang-kadang teu datang ieu mah hayang jalan anu lurus ka Gusti Allah cik coba engke aya guru mursyid nah carana aya 7 jurang nu kudu dilewati jurang kahiji hawa kahayang jeung harapan coba kumaha kudu dilewati eta carana dituntunkan urang ngadenge ngaji kieu mah boh hese amatnya tapi kan kiai anu jang ngopi bae kiai anu ja biasa dahar kiai anu ja biasa berarti bukan bohong tah ieu teu boga guru mah kan hese dirobakeun ku urang kolbuna tak hirup di dunia tetep bae kapanggihna jeung jelema jeung dunia tapi kolbuna anu dirubah-rubah ieu lamun eueuh guru hese nah ieu merangan hawa nafsu bae ge pohara jasa tah lamun tadi Kangjeng Nabi ulah aya damai jeung kafir matak naon urang ge ulah aya damai jeung kadaharan geus aing musuh jeung sia musuh aing jeung sia ka kopi teh moal aing kopi kan ngomong emang kunaon beuteung aing mah sakopi teh dari ka Allah mun teu mah atuh nginum aing ge ye sakopi emang kopi teu ngomong aing musuh jeung sia daging sakumaha Kangjeng Nabi eueuh damai jeung kafir perang Kangjeng Nabi jeung kafir adu kekuatan aing ge musuh sia jeung daging perang aing hayang aing daging kan ngomong kamari Mang Haji mengkonsumsi kula cak daging teh kok kuari eureun darah tinggi aing cenah ka Allah nomor 2 ka Allah mah seuri dagingnya seuri aya ngancam aing panyakitan aing nu hebat makan lain gitu tah hayang aing ka sia daging emang kunaon aing dek menuju ilallah emang aing musuh Allah musuh sia ira aing ngamusuhanna ka sia cak daging teh sia di dahar ku aing peureum atuh teh mah urusan mata sia cak daging teh bubuk gara-gara sia atuh lah loba teh ngadahar teu bisa aing asal ngadahar sia hayang loba bae atuh teh mah Mang Haji nu salah ngas indek sia ka itu goblok karak diancam geus daging asal kapangi jeung urang merengket we bung aya Mang Haji eta sieun aing jeung nya teh Mang Haji eta aing sieun geus aing dibantingkeun ka sungut embung aing teh emang teu ngomong eta daging urang mah teu kanyawan engke geus jadi ahli hakikat bakal kadenge Kanjeng Nabi nginum cak cai ulah di dahar aya racuna ya Allah ya Rabb aya awewe nyuguhan ieu naon ngaranna suku hareup domba ka Kanjeng Nabi paling resep kan disikat dimakai peso gitu dek di dahar ngomong kan daging ulah di dahar Muhammad kula diracun ku nyi anu kan ngomong daging teh ngomong udah urang gitu urang geus jadi ahli hakikat atuh ngomong daging teh Fendi enak nih sini makan gua ntar gua sakit perut lu kan urang mah teu nanyakeun nang di mana saha teh nyahoting beres mencita panteuy hayam urang mah main konsumsi mencita maca bismillah panteuy Islam mah talawi nu mencita kadang-kadang kan kuari mah di pasar teh ngaran-ngaran hayam negeri mah ini teh geus paeh dipencit kotok paeh dipencit teh bae emang aing teh jauh nyaho jasa nu mantak teu hayang gol mah teh ngadahar kos kitu sebab naon ieu nu paeh pencit deui jangan makan rugi lamun teu dikitukeun urang ngadahar bangke kamari ieu kasus eta teh naon ngaran-ngaran ti Australia mencit sapi kudu make mesin jelek berarti kan di luar syariat emang Yahudi mah kos kitu embung urang meuli daging kos kitu lamun urang hati-hati teh hayang ulah asal daging urang ulah asal daging jaloba keneh daging kebo urang tumpun dipencit ku urang-urang sapi urang jaga awak urang boro-boro dek norekat ieu asal daging bae geus wah kiai ngomong-ngomong cenah segala mesin segala nanaon alah yang penting mah urang mah teu nyaho geus urang mah untung teu nyaho ai sia tolol teh coba ulah hargaan awak urang teh mulya nek berhadapan jeung Gusti Allah rohna
ulah diacak-acak. Lamun aya informasi eta kan lain bohong, informasi model kos gitu. Adapun urusan negara sabodo, tapi aing mah kan make Al-Qur'an. Urusan negara mangga poe mah. Nya ngainstruksikeun urusan jana, tapi urusan aing jeung Allah mung aing. Nah, lamun geus model kos kitu beta rada deuresan. Rada deres. Minuman. Urang isi pabrikna di mana? Aju ieu teh asnaon kana komponenna ieu. Naon ieu sih? Susu aya obat naon gitu. Ulah urang keur dahaga kitu. Buka ces. Tetet lek. Ngaji pendi keur nginum naon? 7 up. Masyaallah. Urang ngomongna ge salah aja ieu. Urang disegerikeun teu bisa nya nama Pan. 7 up tah merekna ge 7 up. Ngaji ieu mah lain 7 up 7 up. Alah bahasa batur. Ngaguruan sekarang kan 7 up bae. Orang kampung tololnya. Di Jakarta na teu tatanya. Data ka kuari 7 ubanya nama. Tah ieu kudu ditanya heula ieu. Ieu teh produksi di mana? Di jieuna tina naon? Oh kawa urang paingan salat henteu khusyuk. Coba urang rada di rialdohan seding kos karana itu. Nah, ieu karak jurang pertama. Sabaraha bulan, sabaraha tahun mun nunungtun cilaka. Kulantaran dihajaran ku zikir, terus disilsilahan, berarti urang teh menuju ke Allah. Aya engke urang dibere teu hayang, dibere acuh, dibere cuek. Atawa komo lamun geus kieu mah asal salah beta daging teu bagus. Di dahar kurang kautahkeun. Geus lain deui teh mah geus dijaga ku Gusti Allah. Nah, iyalah ulah damai jeung kafir sebab kafir musuh Allah. Ulah damai jeung nafsu kahayang-kahayang lantaran kahayang ulah musuhan ka urang jeung musuh Allah. Salila urang ngagugurung nafsu wal usul ilallah duanana berat. Tetapi lamun jelema dibere taufik ku Gusti Allah babari sebenarnya. Atupan batur jara di wali. Komo di zaman wali sanga mah. Di zaman wali sanga mah budak. Didatangan ku Sunan Kalijaga. Tiup maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, tempelkeun kana dadana klek harita kene maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siap perang Hindu kene bacakeun la ilaha illallah, tempelkeun kana dadana harita kene maca 2 kalimat syahadat. Kok bisa kos gitu sih? Kapan syahadat la ilaha illallah anu kaluar ti ahli Allah eta teh kapan sinar teu kadeulekan ku urang mah sinar set tempelkeun ka dieu jadi sinar kan di dieu ku ahli hakikat banyak tempelkeun kana dada cara jeung disetrum asup ka jero syahadat sok aya jelema bacaan la ilaha illallah ku Haji Pendi tempelkeun kana dadana haratul langsung karung ayam karung goni karung apal kabeh sebab tiupanana tiupan karung ulah sambarangan Masya Allah karing lamun dina nu kukula geus didongengkeun teh di Lampung aya jelema kitu mawa anak maung dibawa ka daerah Banten eta indungna maung jeung seperangkat maung tetep bae neangan anakna di mana bae eta salampung geus eueuh naik kapal nya ka dieu satungtung encan ka panglima terus bae eta maung sanggeus datang ka Pandeglang nyahoeun nya nu mana anu maung anak maung jeung nu mana anu henteu maung bae nyahoeun atuh ka Gusti Allah. Di Lampung jelema aya nu mawa anak gajah anakna ditadi ulah-ulah ge ieu resep jasa ka anak gajah karak lahir indungna eueuh paling pujana balik ka dieu ka Pandeglang diteangan ku emana ku bapakna ku seperangkat-perangkata iring-iringan eta emah gajah jeung seperangkat dulur-dulur gajah neangan anak gajah lamun di Lampung mah kan geus naon ulah sok diganggu bahaya atuh imah dirubuhkeun kan di Lampung mah bahaya bahkan disiksa jelema nu nyokot anak gajah tapi ieu mah jauh ka ditu terus bae tapi kambe eta ku gajah teh datang ka naon ngaranna pelabuhan tadi itu mereka di dia sih Bakauni datang ke Bakauni
bisa ditahan naiknya anak kapal datang ke Merak keambeun ku gajah blak 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 mana keambeun ieu orang di imah ieu buka ayat ternyata malaikat ngambeun kana nu beteungna eueuh dagingan malaikat kan lamun ngambe daging sapi cek malaikat geus udah dibantuan doana jawab ayam negeri kiambeun kan ku malaikat teh bisa ngambe malaikat teh ngambean ieu hawa-hawa mantap itu bari hupamil soim atiabu min dihil miski eta angin mambu cangkem jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak fisik cak malaikat cak Allah cak urang batu bau ambeun malaikat mah beda matak lamun aya kiai teh jambar bau pamarentah aja ieu mah budak yang lagi heran kikian pan ieu mah kiai pan bau pamarentah duitna nang ti bupati kaambeun urang lamun inget kadinya isin diambean ku malaikat sedengkeun malaikat aya bae dikeun cakatuh ngambean urang mata jauh cek malaikat aya geus gara salat bae geus kaambeun jauh kana ge bau apa beda itu budak malaikat jauh apa beda segala pernah milu meureun nya musyawarah rapat-rapat bae mah kaambeun madak jauheun malaikat ieu wali ieu solihin ieu lain tina ambeuna ieu ikhlas kaambe kan ku malaikat seungit kaambe ku malaikat teh aduh ambe urang kaambe sok ambean Haji Pendi Suai bau kelekna luar biasa atuh kaambe teh lain ku malaikat bae teh mah ku urang ge kaambe berarti teh mah bau zahiron wa batinan lah iyalah sok wawasan orang bawa ka ditu supaya orang setik-setik riadoh setik-setik kurang napak kurang orang nu ngambean teh lain anu zahir tetapi anu batin cacak malaikat komo Gusti Allah masyaallah karim isid amat ambe urang nah gitulah dalam rangka permusuhan dalam rangka itu membubarkan perdamaian kafir musuh Allah ulah aya damai-damai baheula sing hade guari aya waktu-waktuna ieu nafsu musuh Allah ulah damai urang jeung musuh kudu perang sok mulayan lalaunan memeh maot masyaallah illal ladzina ahadtum wallahu a'lam bis